Nah kuariman yang dukun teh lain dukun paranti siaka dukun hayang usaha maju lain. Ieu mah bahasana dukun tukang taroh, tukang nganyahokeun turunan. Panjelema teh kanyahoan tina uratna turunan teh. Gade sia, dele gade. Bade. Oh keong. Oh pengki. Oh pacul. Ieu kanyahoan teh. Keong, pengki, pacul. Gede-gede. Rajungan, tukang nyakip ieu mah ye. Ti dia kanyahoan. Kanyahoan teh kolot baheula mah. Coba kolot baheula gade sia gade. Gade. Waduh pengki. Oh pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sia cenah ieu Bapak. Sebab nanaon ge di wadahan bae ka pengki maka tai kotok ka pengki teh. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah tada'aya majhulan faqadalahu ahaduhuma Zaid jeung Ki Umar teh keur ngorakna loba ngalancong teh beberangkatan ti dieu ngalancong ka Cisoka kawin di Cisoka kerjasama Ki Jayad teh jeung Ki Umar tidinya bogaana pindah deui ka Cikande kawin deui di Cikande didinya pindah deui ka Menes kawin deui bae kulaku di teu budak boga menyem-menyem ganjan kumaha laku boga di Menes diusir ku urang Menes kabur ka Karawang kawin deui bae Karawang geus kuari di Karawang lantaran nyana gawe macul teu bisa Maluku teu bisa ngetem macan diusir ku urang Karawang balik deui ka Cikupa balik deui ka nu kolot geus gitu nu kolot ge ribet pamajikan ge atuh ribedeun aengan gulutak gulituk doang mah gawe henteu nganapakaan henteu tadina mah sugan aya pupurieun cek pamajikanna lulumayanan jenteng lah teu digawe ge asal tanagana aya bae ternyata jerona ge geus eueuh jadi geus eueuh zahir batin pemajikan aing ribet da boga salagi kos kieu digawe henteu tani henteu geus puguh napakah zahir kata dina susugaran we kajeun asal aya jerona bae areng lempes geus pupurieun ya akhirnya mah ku pemajikan dicarekan bae kapan berangkat Ki Zaid berangkat deui ka Cisoka susuganan aya deui prak kapanggih deui bae jeung Ki Umar ge aya di dia carekan ku pemajikan ji atuh aing ge sarua ya Allah haju geus ki urang kuat teu kumaha atuh hirup ieu waduh ari jol bae aya hiji jelema cek Ki Zaid asana ieu kajen kukumaha ge anak aing ieu nu baheula teh ulah suku ka aku cek Ki Umar teh sapirangan ngaborojolkeun doang di urusan henteu ieu asana anak aing ieu
Ceki Umar teh pugu sama anak aing nu baheula teh ya. Nyana keur dariuk bae di warung duaan. Yeuh kajeun kumaha ge anak aing ieu mah ieu aing baheula kawin di dieu boga anak hiji ieu asana ieu. Ceki Zaid teh anu aing sama anak aing kajeun kumaha ge. Ceki Umar anak aing baheula. Aing kan kawin di dieu di Cisoka ieu boga anak ieu asana ieu kajeun kumaha ge sebab mirip indungna. Kumaha emang indungna? Hideung ieu sarua ieu. Hideung ieu budak ieu. Ceki Zaid tetep bae teh anak aing kajeun kumaha. Nyamperkeun eta teh si jelema teh ka dinya. Tanya ku Ki Zaid, sia ngaran? Olid aing. Ulah nyebut aing ieu bapak sia ieu. Buku anak aing Olid ngaranna. Sarua jadi Ki Zaid jeung Ki Umar teh keur masinikeun hiji jelema nu can kanyahoan bebeneran kabeneranana. Boa bener boa henteu anak Ki Zaid. Ki Umar ge boa bener boa henteu kakarak silih aku bae Ki Zaid jeung Ki Umar ka hiji jelema nu ngaran Khalid lantaran ti mimitis boroso teh harita banyana kacikade teu pernah neuleuh teu pernah ngurusan. Tak jadi kakarak dek diselidiki doang ribut Ki Zaid di warung kopi jeung Ki Umar masinikeun eta hiji jelema. Teu nyaho reng Ki Khalid teh setengah jawara. Cek Ki Khalid mah datang ka dieu masinikeun aing goblok meureun ieu jelema ieu. Main buka belati bae, tonjok bae sak paeh Ki Zaid. Modar Ki Zaid. Yes, urusan aing. Sadis berarti Khalid eta. Orang pernah di Tanjung Priuk segala eta Khalid. Waduh. Orang di Tanjung Priuk mah lain Khalid ieu ngaranna. Eta teh Jackie. Hebat eta Khalid. Ya Allah, ya Rabbi atuh kuari mah Ki Zaid teh tapaeh. Nah, ieu urusan kisosna kumaha ieu. Zaid jeung Umar masinikeun seseorang nu dianggap anakna aiprak dibunuh ku nu dipasinikeun teh. Tah ieu kumaha ieu? Lamun Zaid silih aku majhulan ka Ki Khalid anu samar aiprak baqatalahu ngabunuh majhulan ka Ki majhul ahaduh masalah sayidina. Ieu mah dibalik mafhum nu tadi mah balikan deui kuari. Harua kuari keneh kitu-kitu keneh bakal nama Zaid jeung Ki Umar teh masinikeun ieu hiji jelema. Cek Ki Zaid anak aing, cek Ki Umar anak aing. Nu tadi ieu mah kieu. Ki Zaid jeung Ki Umar teh hiji jelema anu ditinggalkeun ku bapana. Bapana teh slucle unggal pengkolan, unggal aya pamajikan, unggal aya anak. Kuari Ki Zaid nyaba ka Cisoka, barang nyaba ka Cisoka teh tah. Cek Ki Zaid teh, cek Ki Zaid, cek Ki Zaid. Ieu nu nyaba ieu, cek Ki Umar teh ieu. Zaid jeung Ki Umar teh eta teh teh nyahoeun ka bapa. Aiprak jol bae Ki Khalid ka Cisoka. Cek Ki Zaid asana ieu bapa aing ieu. Cek Ki Umar puguh mah bapa aing asana ieu mah ieu. Tah, ieu keur dipasinikeun bae masinikeun bapa. Tah ieu Ki Zaid jeung Ki Khalid jeung Ki Umar teh masinikeun jelema nu asing, nu can kanyahoan dipasinikeun cek ieu bapa aing. Sia nyaho bapa sia kos kitu kos kumaha? Cak ma aing. Begitu aing nanyakeun mah ai abah kula si ka mana? Abah sia mah ngahiang.
nu bener eta mah abah siapa asa kos kitu yang pagaweanana nya mah bejana cenah asal kawin boga anak indit kawin boga anak indit ieu diantarana sia ta korban teh eta korban emak tak kula nu korban loba omong lah cek mana ai bentuk abah kos gua tetep pan gua ka abah mah aya mau abah sia mah pendek bedegul potongan ngan ngomongna bisaan biasa jelema kapincut bae ku abah sia mah sasaha ge mage keureun dibang malikeun kongkorong tungtul mah kongkorong mano bisaan biasa tambah sia mah aduh kos kitu bae teu pagawean abah sia mah ye sifatan-sifatanna ieu cak mah aing kos ieu ceuk Khalid ge pugu ieu abah aing mah perebut tati dinya teh eta kulantaran perebut leuh cek Zaid teh ieu jelema teu beres kajian ku kumaha ge ieu urang bunuh dibunuh ku Ki Zaid can kajahoan buah abahna buah rai can kanyahoan turunanana ieu teh nu sabenerna mah walau tadaya mun Zaid jeung Ki Umar pasini majulan ka hiji jelema nu sama jelas ngaran Khalid ai prak faqatalahu ahaduhuma dibunuh eta jelema asing ku salah sahijina yane ku Zaid pan ieu can kajahoan ieu kieu maksudna can kajahoan teh lamun memang ngabunuhna henteu aya darah pada kisos lamun memang ieu nu dibunuhna teh ieu teh anak pan teu kudu atau nu dibunuhna ieu bapa nah ieu kan kudu diperhitungkeun tah ieu nu jadi masalah ieu lamun memang ieu anak kumaha kajadianna kan teu kudu lamun memang ieu abah apan eta teh kudu diperhitungkeun heula sedangkan diri masih nikeun majhul bebeja ka mana geus paeh si Khalid si Umar bebeja ge buatik eta teh anak eta teh sarua bae geus paeh indungna buah bapak buah anak encan kanyahoan ieu teh tangan dibunuh bae ngan keur dipasinikeun tah jadi jan jelas statusna mun geus jelas mah geus jelas bahwa eta deung-deungeun tinggal hukum kisos bae tapi mun kabeneran teu ieu teh bapana lain deui urusan mun teh ieu anakna lain deui pan urusanana nah ieu lah keur dipasidikeun bahwa eta teh anak atau eta bapa tah ieu asing ieu teh tah lamun kos kieu kudu dikumahakeun ulah waka dikubur si mayit kena kanyahoan heula statusna lantaran ieu berkelanjutan bakalna. Nah, kuari manehang dukun teh lain dukun paranti sia ka dukun hayang usaha maju lain ieu mah bahasana dukun tukang taroh tukang nganyahokeun turunan pan jelema teh kanyahoan tina uratna turunan teh gade sia dele gade bade keong ieu mah gade pengki ieu mah pacul ini kanyahoan teh keong pengki pacul gitu deh rajungan tukang nyakip yang mah ya dia kanyahoan teh kolot baheula mah coba kolot baheula mah kade sia kade aduh pengki pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sia cenah ieu kan sebab nanaon ge di wadahan bae ka pengki mah tai kotok ka pengki teh eta bisa kalau baheula teh bisa jasa ya bagi ya pacul mah moal sugih sih sok badena naon ge dibalangkeun bae ban ku pacul itu kalau baheula bisaan jua ieu gore urat ieu keur cerita qoib ye teh ka dieu ieu ka dieu ieu mah panjang lengkah cakan eta lalampahanana ieu mah rada jauh coba ya sia di lain deui urat-urat teh kajahoan
di heula mayitna di deuleu. Coba ya Oli Umar jeung Jaed di deuleu. Coba suku tak eta ku ahli nama disebut qaib bakal kajahoan teh ulah-ulah naon aya hiji awewe dizinahan ku 10-an Salome berarti satu lobang rame-rame reuneuh ti awewe teh reuneuh borosot ngajuru tak iya teh anak sahapan ku 10-an iya teh cenah ieu mah anak anu pertama bae itu bisa cek lalaki nya pertama bating acak-acakan bating nu kadua geus lada teh bisa cek nu kadua teh bating nu katilu bating nu kaopat dan selanjutnya tak eta teh hese kos kitu teh kudu kumaha teh ye angsongkeun ka qaib panggil qaib dipanggil qaib di deuleu si orok teh ulah deuleu irung ai deuleu irung mapan loba hiji jelema bapana mancung anakna pengek ulah deuleu kulit mah bapana koneng anakna leteng loba panu kos karari itu teh anakna mah hideung anakna masyaallah mani gumulei luar biasa tak ulah nu kos kitu mah teu meunang irungna ceulikna kulitna teu bisa tah mah mandak aya hiji sahabat datang ka Kangjeng Nabi ngadakwa bahwa ieu teh anak batur kajen guku mah pan bisa jadi anak batur cak Kangjeng Nabi tajan guku mah ge takur jeung kula pan bisa takur kula mah putih tu putih kok anak bisa jadi hidung perhati ya main pamajikan eulah cek Kangjeng Nabi gade mana boga onta boga osok anakan onta maneh osok warna naon onta maneh kulau anakna kos kumaha macem-macem macem-macem anu beureum anu hideung anu kulau eta onta ge kulitna beda-beda atuh anak sia ge sarua jijaheunya atuh urusan kulit mah teu bisa tah Kangjeng Nabi mah jago jasa ka onta beres geus beres ku onta doang geus atuh ulah sok teu mente aku bae lamun urang ngakurkeun kulit bila mana borosot anak urang lah putih pas anak urang hideung asana pamajikan teu beres atuh acak-acakan kabeh wah rumah tangga moal beres tadi aku yang lain anak aing kunaon jore atuh sia meureun keur ieu nyieunna poek tah lain eta qaib ngaranna di Arab mah deuleu ramona deuleu uratna deuleu ramo suku deuleu uratna urang mah moal ngarti tapi jelema ahlina mah bakal ngarti deuleu sukuna deuleu coba suku nu 10-an ieu jeung ieu akur moal salah kajen kuku mah ge tah ieu anu nyangkrung diperanakan teh ieu akukeun ka dinya kajen teuing kekesenan teu bisa eta anakna qaib teh baheula kuari bisa kuari dicocokkeun antara qaib jeung ilmu kedokteran setelah diakukeun bahwa ieu teh anu dibunuh teh coba apakah memang ieu teh nganasabna kaki Umar kanu teu ngabunuh apakah nganasabna ieu kaki Zaid kanu ngabunuh tak eta teh encan sameme dikanyahokeun kesamaan darah maka dikanyahokeun heula ku qaib urat-uratna bainal haqahul qaibu bil ahwarik tasa maka lamun ngakurkeun ieu qaib tukang taroh teh kanu ngabunuh bil ahwar ieu diilhakeun kanu hiji deui atuh iktaso ternyata begitu diselidik horenganan ieu nu dibunuh teh teu akur
jeung kaayaan nu ngabunuh akurna teh jeung Ki Umar nu ngabunuhna mah Ki Zaid horenganan teu akur eueuh darah berarti ku ayana sakitu ieu bisa dikisos sebab berarti deungeun-deungeun. Tapi wa illa fala lamun diakurkeun ternyata aya darah horeng ieu teh memang bapana misal ta eta teh fala teu kudu kisos tanu mantake memeh kanyahoan mah ieu aya darah atawa eueuh ulah waka dikubur heulanan teangan heula qaib mun baheula mah kuari mah pisum coba tuh lantaran samar nyana masinikeun ieu abah atau masinikeun ieu anak nah kuari dipasinikeun teh ieu teh kenyataan apa lain sebab mun aya darah berarti kan teu kudu kisos lamun teu aya darah ya kisos lantaran majhul mah teu bisa dihukuman majhul mah cek Kangjeng Nabi idra'u al-hududa bisubuhat jauhkeun ku maneh tolak ku maneh had bisubuhat kalawan subhat encan kanyahoan mah ulah waka diihad nu mantak dicokot tina ucapan Kangjeng Nabi idra'u al-hududa bisubuhat timbullah qaedah usul fikih atawa qaedah fikih anu bahasana taskutul hudud bisubuhat gugur had ku ayana subhat subhat teh encan kanyahoan aya darah apa henteu na ieu teh ulah waka dihukuman heulanan tahan bae pembunuhna heulanan besi geus kanyahoan diteliti penelitianna ieu membutuhkan mungkin seminggu mungkin 10 hari misalna lantaran leuwih hebat baheula sebenarnya manaliti tibatan kuari ai baheula mah asal geus tak nggak jadi tapi kuari mah kan iyalah itulah hukum kuari makin terjelas kuari mah makin pualalin terjelemana makin bodoh ngahukumanana ieu kuari coba ge lamun orang meneliti di Indonesia ya jelema korupsi cuman 100-200 juta dihukuman 3 tahun aya jelema korupsi teh 1 miliar 2 miliar dihukuman anangan 5 bulan aya nu korupsi 1 triliun teu kahukuman dek di mana coba ta otak Indonesia urang ngadenge sekian T sekian M biasa-biasa bae damang-damang bae teu pernah kadenge ku urang jelema aya nu ditahan eueuh sidang beres bae henteu dihukuman tapi dihandap mah anu korupsi 100 nu korupsi 200 gedena 500 panjang lalakona ieu ndeu kumaha ieu di Indonesia teh kos kitu tah alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah berarti innalillahi wa inna ilaihi oh berarti itu beres di Indonesia ya aing ngadenge ti sungut sia ieu sebenarnya tuh beres tak kadenge tak ku jaksa ku hakim jeung ku pemerintah kos kitu terbentuk negara urang sekedar mengetahui bahwa di negara urang seperti etalah urang sadar bahwa di Indonesia hukum teh kos kitu wallahu alam ke dihareupeun Gusti Allah penyelesaianna kumaha meureun wallahu alam ketungguan moal karebel deui hakim nu geus umur 50 tahun tah tamangus malaikat zabani yang geus kieu biang kladina geus kieu bae masyaallah begitulah taskutul hudud bisubuhat gugur had kuayana subhat keliru encan jelas dan jelas ieu teh apa aya turunan apa henteu aya apa aya darah apa henteu aya sebab salah sahijina ieu teh bapa kajen kukumaha salah sahijina ieu anak salah sahijina bapa kajen kukumaha ge nah eta lah kucan jelas kitu maka kudu dijelaskeun heula itu menang main sangka-sangka bae kudu jelas di lembur ki Holid leungit kotok
sararial jasa jagen ieu kotok leungit sabaraha lid leungitna sakandang wih mah sakandang lid eusina sabaraha 2 Aisyah ngomong ulah sok sakandang atuh 2 bae atuh ai kandang nangan 2 mah sakandang kan berarti teu salah sia ngan aing teh sia nu salahnya bingung aing Masya Allah geledelit lain gede-gede deh gitu mah geus pohara bae sagede kumaha sagede embe teh sagede sia teh aing jeung salah ieu kotok sus gede embe tah jadi leugit kotok jolid deh jol bae Ki Zaid make kaos hideung calana hideung sepatu hideung pet hideung kacamata hideung cak Walid ieu pamalingan mah kaya kumaha ge ieu tewak ieu pan bisa gitu ieu serba hideung pamalingan teh sok make serba hideung tewak geus ieu pamalinganana bawa ke polsek ka ditu salah buat ting make udang-udang pamalinganana ya pamalingan kuari mah sarua kiai ge maling keneh bae atuh deuh atuh kuari mah kiai maksudna anu berwajah kiai ai kiai mah maling paling nitah doang nya nama tadi akhir zaman mah hese lah hese ai baheula mah memang Jawara teh boga ciri khas tersendiri asal make pangsi baju hideung ieu naon garang-garana samping dikadiekeun make bae gelang bahar make laken aju ieu padudanana gede enggeus eta teh di mamana ge eta teh Jawara teh eta teh Jawara teh kos kitu teh geus lamun aya di pengkolan nyana keur kieu beda keur kieu wo botong dayut biasa Jawara mah kos kitu eta kabeh ge permisi kabeh ser nu boga di dieu dianggap jin meureunnya teh tah eta teh baheula mah boga ciri khas kabelah dieuna dikaburkeun loba nu nuturkeun kuari mah Jawara nu asli make piyama make baju koko make samping atlas waduh rapih luar biasa ngan aya bedana zetik tasbih dikongkorongkeun tah eta teh geus kabur kuari mah baheula mah mana aya jelema nu daek make pakaian abri mun lain abri ditangkep tapi kuari atuh biasa bae mana aja lo nu make pakaian kedokteran lamun lain dokter atuh kuari mah ambal aya mana aja lo mah baheula nu make pakaian mun daek make pakaian polisi mun lain polisi moal aya atuh kuari mah pake maling jelema make setelan polisi jetop top mana SIM enggak ada Pak ini udah saya bawa ke polsek sini kuncinya dibawa kunyana teh koreng pamalingan Masya Allah pan eta make pakaian polisi eta sabaraha tak kejadian nunggus model kos kitu tah aya nu ngagerebeg teh lu ngagerebeg nu main pan make pakaian abri make pakaian SPM sapatuna pokona mah geus make pakaian eta bae bluk gua dia wabur orang dicokot kunyana daduna dicokot duitna dicokot orang nya mah ngontrak tolol teh coba eta ih ulah sabaraha eta Masya Allah, iyalah di akhir zaman. Dah, kuari atuh artis pakai jubah, pidato atuh kuari. Ngi acak-acakan ieu kuari mah acak-acakan. Jadi nu lain kiai nyai, nu nyai ngajawara. Atuh geus kitu bae geus nasib urang bae hirup di zaman kos kieu geus. Mah bisa-bisa bae geus pokona. Nu ngahukuman bunga bang baheula sepakat asli kiai mah haram. Anu ngahikuman kredit model kos kitu tah nu beda harga haram. Atau emang kiai baheula nu hukumanana atau akur ti Sabang sampai Merauke Mesir internasional haram bae jol bae jelema kikiaian jelema nu henteu masantren sakola ngahukuman geus urusan sakola mah sakola bae udah sok mawa-mawa hukum fikih tah akibatna kos kitu tah acak-acakan iya kiai anu asli milu deui ka dinya ku tolol-tolol teuing aya kiai nu asli tetep teh gide-gide gacan los kusnya dihalal-halalkeun keula aing mah sebab ieu hukum jijieun hukum awas sia di hareupeun Allah kuari eueuh masalah di hareupeun Allah engke sia ngahalalkeun meunang ti mana sia dasarna abdi mah nuturkeun kiai itu kunaon satutur-tuturkeunana
pedanya na hebat jasa udang-udang na emang kiai ku udang-udang gede jasa we udang-udang na sok kayak di TV atuh sia ku udah nuturkeun wae di televisi sama Yahudi sama kos gitu mah geus pacak cok guys mana ke zamannya giringkeun mah geus kaditu giring geus kaditu tah nu dipake kasieun teh kos kitu kiai asli mah teh jatuh aya kitaban mantap haramkeun ge aya kitaban di mana-mana aya nu ngahalalkeun atuh dibuka bae kitab teh baca tah ku sia ketika ceknya atuh ieu mah hese coba jelaskeun atuh lah kana hukuman tak korak sia tampiling we sia tungtung mah kieu ngajawara be secablakna sungut sia ngahukuman baca tah kitab da jak kiai kabeh ge nu maraca kitab kos kitu satu suara di Fathul Muin kos kitu di Fathul Wahab kos kitu di Iqda kos kitu sia beunang di kitab naon aing mah menang di majalah leg-leg ku sia majalah heran aing mah hukum nang di majalah atel aing mah ngadengena ge tuh akibat salah jawara ditiru ku ari nu lain jawara niru-niru jawara make pangsi hideung make baju hideung make gelang bahar padudan gede make laken ari itu mah jawara asli mun ngadehem rempag jelema asal hampura ari ieu mah barang ngadehem naon sia dehem gedean aing dehem sia jeung aing jawaban jawara si diledek gelut sia jeung aing cak nu didehem teh ulah gelut teh jawara kos kitu tuh apa lain di sini mah lain jawara atuh jawara beda pemajikan ge 7 jawara ya sakalian kana neraka tuh jawara aya jawara salat teu pantes jawara salat teu pantes mah jawara salat teu lain jawara tah kos kitu mending muludan ka ditu aduh jawara setengah tah kos kitu mah yes hese ngaji teh hese lain lalagan tuh bagi-bagian masalah nu kos kitu pan puyeng dipikir kurang gitu kumaha itu dibolak dibalik aja pemajikan deken kunaon ka dibolak balik wae nyawa aja puyeng dibalik teh mah atuh kitabna paingan puyeng aing dibalik ieu rek masyaallah dena gaya sia lagi sah jeung sia bae lah hese kitab mah bukan kita biasa mending bukan sia teh kitab teh buatan wali atuh teu senyawa jeung urang ieu teh pembuatan wali ruh wali diaplikasikeun jadi kitab ieu teh ruh wali ieu teh dibaca kunuh teu senyawa jeung wali bal beres kitab baca buatan waliullah aya dibaca kudu beuki jengkol tuh malah lain sakadar beuki juragan jengkol malah mah atuh mal beres jeung hukuman nu baroga kitab nu nyieun kitab anti dunia urang mah malah maca kitab jang neangan dunia moal akur kajen ieu teh nyawa wali dikitabkeun ieu nyawa para wali mentek urang diuk aju urang ngadengekeun ieu teh keur nyaritakeun wali keur nyaritakeun mun asli caritaan wali disambungkeun atuh urangna ge langsung tiis rebes atuh ucapan wali tapi lamun urang teu beres ngahartikeun mana beda hate teu senyawa jeung wali haredang hate ngarasula jeung dina nurani asa lain lain kajian kukumaha ge teu senyawa kitab teh buatan wali ruh wali diaplikasikeun ku harikana kitab jadi kitab dibacalah ku urang kurang-kurang nama urang teh terlaknat ku kitab lantaran bahasa wali nunya nama geus anti dunia ngaran wali mah anti dunia ai urang maca kitab dan jang neangan dunia cak kitab goblok sia bacaan kitab aing hayang ngeliin nopa sia je pantu dilaknat tuh urang sambarangan jeung wali masyaallah kemana ya walau qatala ahadu akhaini ala bawala warwal umamaan balikulin kisosun Zaid jeung Umar teh dua saudara
Letikna diku bapak ngaran Khalid penca. Oh, dididik penca ku Ki Khalid ya. Tampiling ku bapana. Kurang dah. Kurang lempang. Lempang ini ya. Terus bengkok-bengkok itu. Mungkin mau beres. Dididik dok. Coba tonjok abah. Bola kencang-kencang. Pan menang abah geus ayaan sakitu ge can dididik eusi sia ku ai can dipeurehan make kadongdong sia ku ai ke sia geus dipeurehan abeh naon pa dipeurehan abeh musuh di tukang ge kadeuleu bae kareret bae nah ieu bah make naon da campur-campur cabe segala hiji pan begitu bae atuh pokona mah mun teu beunta wah barang geus dipeuruhan bener-bener Ki Zaid Masya Allah kuari geus ngan teu hiber doang eta nya nama permainan hebat jasa kuari ribut Zaid jeung Umar teh masinikeun Innova jeung masinikeun kitu kontrakan ruko dipasirikeun ribut bapana jeung emakna jeung anakna ribut dunia memang gitu harta mah gitu atuh ibu tin teh kapan gara-garana kumaha terbunuh ku anak lantaran ribut Masya Allah ditembak denger bae eta harta padahal masalah teu kudu main tembak nyana geus teu kudu dagang teu kudu usaha geus barali ka ditu ka Jawa dahar nginum datang ka paeh 7 turunan moal beak mal beak Kartosuarto emang kumaha gitu tapi hawa nafsu mah lah sapira masinikeun timor ceger bae emang kos gitulah dunia teu nyaho abah teh saha teu nyaho emak teh saha cuman dirahasiakeun terus ieu ulah dibeja-beja ka batur rahasia we nya ke lamun ngaji di atuh bejakeun di rahasia bae kitu ke lamun ngobrol atuh ulah beja rahasia bae orengan dan geus aya 10.000 jelema lain rahasia tah kos kitu mah tah yang pada urang na bae eta sok aya nu ngomong kos kitu tah ulah gandeng pada urang na bae nya nya ngomong deui ulah gandeng pada urang na bae ngomong ulah bae atuh kabeh pada urang na dibejaan teh eta bangarana barang dipidatokeun teh heuy geus nyaho nang teh ti si eta cenah pada urang tah ku hari Ki Zaid jeung Ki Umar lantaran ieu situasi makin keruh urusan lelah sapira urusan dunia harta teu nyaho renganan jurig numpakan Ki Zaid ngabunuh bapana jager bae bapana kelid nyana mengkap dah las pokona mah atuh eleh bae bapa eleh tanaga pun ku anak sanajan sehebat-hebatna bapak kajian kuku mage teu kudu ribut make penca abah jeung anak balap lompat paeh bapak paeh teu bengek Ki Umar ngabunuh indungna jadi secara berbarengan Zaid ngabunuh bapana Ki Umar ngabunuh indungna hebat tah hirup kos kitu tah nang anggeus-anggeusan tah kos itu ya Allah naudzubillah min walau qatala ahadu akhaini al-abamun ngabunuh salah saiji di antara dua dulur ka bapana Zaid ahad walahon saurang di Umar al-umma ka indungna bareng maan harita keneh ta eta kumaha tah apa kudu kisos palikullin kisosun saban-saban saurang kudu dikisos Zaid kudu dikisos lantaran ngabunuh bapak nu kudu ngisos adalah keluarga ti indung berarti Ki Umar kudu ngisos Ki Umar ngabunuh indungna kudu dikisos ku Ki Zaid ta eta teh Ki Zaid kudu dikisos ku Ki Umar Ki Umar kudu dikisos ku Ki Zaid atuh duanana kakenaan ku kisos paehan duanan
Ajumayhanan kumaha teu ieu wa yuqaddamu bi qur'atin heulakeun kalawan diundi lantaran status Zaid jeung Ki Umar duanana kudu dibunuh kudu dikisos bareng deui heulakeun undian nu kaluar ti heula Zaid Umar asupkeun kuari kana gelas atau kana kaleng kocok sadu kaluar ti heula eta nu kudu diheulakeun nu kadua arah bainik tasobihan lamun memang kakenan ku kisos ku Qur'an masalah kalau mau bede mau badiron atau ayo guys pokoknya nama apa heula bae di heulan mana nu heula bali warisin iktasominhu maka tetap kanu ngawaris bali warisil muktasiminhu maka tetap kawaris anu dikisos teh tadi ti salah sahijina muktas minhuna na iyalah qatul muktasi ngabunuh anu kakenaan ku kisos ilam nuwaris qatilan lamun urang tengah hukuman ngawaris kanu ngabunuh bihakin kalawan hak cek kaul nu dhaif mah henteu ngacek kaul nu mutamad pan teu ngawaris qatil teh kana hak ku ayeuna sakitu maka saurang engke ngawan mun mubadir eta teh lain ku kocok na ieu ngabunuh nu saurang deui wa kadza in qatala murattaban kitu keneh lamun muratab sedengkeun wala zaujiyata henteu aya sifat zauj teu aya sifat laki rabi artina bapa jeung emak teh sanggeus boga anak Zaid jeung Umar pepegatan jadi geus teu aya sifat zaujiyah etalah seperti kos kitu wa ila fa'alasani faqat lamun memang aya keneh sifat zaujiyah memang masih keneh imah tangga fa'alasani faqat dipanjang-panjangnya emang henteu ieu urang mah teu kalaku ieu mah secara global bae yuqtalul jamu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allahu a'lamu bimuradi uhilla dan halalkan lakum kadu sirakabe ayuhan nasu eling-eling manusia halalan kuntum iku pirang-pirang kang halal ana sirakabe umurimina tawa iku kang haram kabeh saydul bahari opo buburon lautan antakulu saking tamangan sirakabe yang saydul bahari wa walan udaya saydul bahari ma la ya'ishu illa fihi ku barang kang orana urip yang mangingku ing dalam bahari kasamaki kaya iwak banyu bikhilafi ma ya'ishu fihi wa fil barri kalawan perbedane barang kang urip fihi ya ma kalawan barang berbedane barang kang urip yang ma fihi ing dalam bahari wa fil barri lan ing dalam daratan kasirton kaya kepiting wa ta'amu lan papanganan dari ma yaqzibhum maitan tegese barang kang ngabuang ya bahri wa mamaitan mati bataan kena arah-arah sesenangan tamtian tegese kena arah-arah gawe kasenangan lakum kada sira kabeh takulunahu kang bada-badangan sira kabeh ikmata wa disayyaratilan kaduwe kang banget lumakun al musafirina minkum tegese kang lumakau kang saking sira kabeh ayat zawaduna kang gawe bakal sayyara kabeh ing ta'am hurima lan den aramkeun ingat dasa sira kabeh saydul barri apa buburon daratan wa huwa lan utawi saydul barri ma ya'ishu fi kubarang kang urip ya mapi ing dalem barri minal wasil makuli saking sato kesit kang den pangan
antu sayyiduhu ingin tah ngabuburan sira kabeh ing sayyidul bari madum tumur rumaing dalam salagina langgang sira kabeh ku pirang-pirang kang ihram fala sadahu halalun maka lamun ngabuburan ing sayyidul bari sapakang halal palil muhrimi uklu maka iku nang kadong kang ihram utawi mangane ing sayyidul bari kama bayanatu sunatu kaya barang kang martalakeun huing ma pahal asunatu hadis wa taqullah lan pada wadi sira kabeh Allah alladzi ilaihi tusarun kang maring Allah balakaden giring sira kabeh kamari saur Gusti Allah kaula bakal nyoba bakal nguji ka umat manusia khususnya orang-orang Arab bakal diuji bakal dicoba mana nu sabar mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburon hewan mendak turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai nu ariman baik lalaki maupun awewe la taqatulus sayda wa antum hurum ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburon hewan-hewan kesit wa antum hurum bari aranjeun kabeh kondisina keur ari ihram baik ihram haji maupun ihram umrah. Salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburon. Urang mah moal kajen kumaha ge jadi dieuna ge tara. Tapi kelantaran biasaan urang Arab bahkan dijadikan satu ma'isyah, kahirupan urang Arab. Ngabuburon kaleuweung ka gunung, maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamun nyana ngabunuh wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un sahabai jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja da ieu dikenakeun sanksi ku Gusti Allah fa alaihi jazaa'un dibere sanksi dibere babales. Naon babalesna mislu ma qatala minan na'am hewan-hewan anu lindeuh ingon-ingon nu biasa di lembur anu akur jeung hewan nu dibunuh pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung embe leuweung onta leuweung mantak di urang ge aya bolong mantak di Lampung mah baheula di Palembang mah baheula ieu na teh aya di kokolotrokan beheungna di kokolotrokan nah di Kangkalungan geus di leuweung teh kanyawan kolotrok oh aya nu bogana mun teu di kokolotrokan nah ieu berarti keboleuweung kitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung. Tak eta kos kitu jadi kajawan nantak asal endek dilepaskeun ka leuweung Kangkalungan kolotrok asal endek dikaleuweungkeun kitu bae urang Lampung mah urang Sumatera naon sababna loba nu ngabuburon pan ka leuweung teh lamun teu make nah ku panah atau tembak nah ieu atau di jaring beunang keboleuweung ngaranna mun sapi leuweung ngaranna embe leuweung ngaranna uncal kijang leuweung ngaranna bari mah kijang ka jalan-jalan. Masya Allah. Ya Allah. Jadi kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh, hiji kijang kadua kuda. Teu kudu kaleuweung. Nah, kitu tah. Jadi hewan kesit ngaranna. Hewan wahsi. Jadi lamun keur ihram manehanana ngabunuh hewan kesit du di leuweung baik onta leuweung
sapi leuweung mun atawa munding di Arab munding kebo teh di Arab mah teu betaheun kebo mah teu betaheun teu kahartieun ku urang deko bisa teu betaheun kebo mah hayangna gupak ai di Arab atuh ujang gupak di mana gupak cak kebo teh aing keur ieu aya nu pernah mawa ka ditu kebo minta balik deui pulangkan saya ceknya nanti ke rumah istri saya kurang emang waduh enggak ada buat gupak bisa jangan gupak mantap nu loba teh kebo mah di Australia kula ke Australia kebo Masya Allah emang mana kita Australia didinya di Cikupa kadit setik. Nah iyalah di daerah-daerah Timur Tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai lantaran di ditu mah daerah panas gurun disebutna Sahara. Nah ieu lamun ke ihram nang kitu ngaranna ngabunuh hewan liar ka eta teh kena jaza kena sanksi kena balesan kumaha balesanana mislu ma qatala minan na'am kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana anu dibunuh naon ieu nah ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur hewan ternak anu sabanding jeung nu dibunuh saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang-banding gitu jeung tukang bandeng di Bandung yahkumu bihi zawa adlin minkum anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahoeun kana urusan ngabundang banding gitu sah anu nyahoeun di dieu aya kama Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pin nu amah di badanatin lamun aya jelema keur ihram majunyana ngabuburon ai prak menang nu amah teh adalah manuk onta burung onta teh mun di urang mah sok dingaranan koswari eta teh manukna teh rada gede jangkung saeutik bisa ditumpakan teh mah manuk tah sanajan eta sukuna leutik bisa ditumpakan mun teu percaya coba ge kamananya nu aya kula mah pangalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ka ajengan asikin teh eta di Sindang Lama ajengan hikmat baheula Soeharto reng-renganana mun ka hikmat kadinya geus maot ajengan luar biasa teh mah kuari ge loba ieu urang lembur dina nu ngaraji ka dieu eta teh ajengan asikin mah kusugih-sugihna ajengan hikmatnya nama meuli gunung engke bru di embeang tuh geus teloknya kumaha di gunung basa gunung ke butuh mencit sakali mencit 50 100 geus teh diangon sugih ajengan asikin teh bebesanan ajengan asikin teh kitu jeung Banjar jadi anak Banjar mantap kula kaditu nah ieu bebesaran jeung ayah salah sahijina tah kula diajak kaditu keur zaman mondok anak-anak na marondok di Garut barang datang kaditu nu jelema sugih tapi kiai nu maca Quran puluhan dibayar anu zalalikir bae dibayar jadi nya nama nunduk maca Quran bae dijamin dibayar ngan dibere hadiahna ta ieu kitu hikmat nu geus jadi kabaran datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antarana aya hewan eta nu aneh ai kitu bangsa ayam merak nu kada langis teh aneh ai ieu kotok naon di ceuk kula ku gede amat gede jangkung air sukuna mah leutik barang kula nanyakeun teh ieu mah cenah bisa ditumpakan cenah coba mah nya milih teh moal ditumpakan jatuh nilai bener eta sukuna leutik tapi mun ditumpakan teu nilai malah isukna mah nu imah belah ditu anakna boga hiji deui dua direndengkeun balak
jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manuk koswari balap asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpahkan ngan ditumpahkan ge aya kudu gede mah moal bisa lah teu pati gede nu numpakna ngan eta kugunan gitu henteu milih we sukuna eta manuk nu amah ye di dieu ta nu amah nah ieu teh manuk kos kitu henteu pernah neuleuh ditumpahkan baheula di keur zaman kula mondok diajak ka sindang lama ka ajengan asikin. Nah, jadi kuarina ngeun kababayang bae gitu, kus ditumpahkan kula ge malah melu numpak ngan ragag. Jadi saha kakarakpan, tapi gagah. Masya Allah, eta manuk buah arita. Nah ieu Cek Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, lamun aya jelema ke ihram, kaleuweung ka gunung, ngabuburon, meunang manuk du'amah, yakni manuk onta atau koswari, ta eta kudu didenda. Dendana naon? Bibadanatin onta kampung. Didenda, berarti pajasaun mislu ma qatala minan na'am. Onta hiji ke ihram ngarusak manuk koswari, bayar onta lain dam, bayar ieu mah. Eta kos kitu sangsina kudu mayar onta mahal. Onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang. Rada leutik 7 juta, nu gede 10 juta. Ulah coba-coba keur ihram ngarusak manuk. Nu amah. Kemudian Abu Ubaidah fi baqaril wahsi wa himarihi bi baqaratin. Menurut Imam Abu Ubaidah, aya jelema keur ihram ngarusak sapi leuweung kaleuweung ngabuburon manah misalna bunuh meunang nyana sapi leuweung ta eta teh dikenakeun sanksi Nabi baqaratin sapi lembur tuh masyaallah. Wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf bizabi lamun aya jelema keur ihram ngabuburon meunang kijang teh ieu kena sangsina bisatin embe tuh kitulah nya wa kama biha Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma fil hammam dina manuk fil hammam dina masalah manuk lianahu yasbahu fil abi cenah lamun aya jelema ngarusak kidang teh mah gantina cenah ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meunang eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitunya ieu lah nu nyaho teh adalah yahkumu biha wa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab aya perbedaan sautak saeutik antara opat mazhab teh Imam Syafi'i mah kieu elatna kieu Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi cek Imam Hanafi mah kieu elatna kieu panjang caritana antara dua eta Syafi'i jeung Hanafi adapun nu dua hampir alalakur bae tah kitulah batur mangabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung poharana tinggal ditinggalian bae engke dina kitab fikih hadiyam balighul Ka'bah nah ieu teh merupakan suatu hadiyun merupakan suatu hadiah sanksi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram lain kudu dibawa ka Baitullah dipencit di hareupeun Baitullah lain nu dimaksud nama lingkungan Baitullah yakni tanah-tanah haram andai kata aya jelema keur ihram ngabuburonna di tanah halal tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae dek ngaburonna di tanah halal atawa di tanah haram lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram da ieu mah kuduna pencit dirinya tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram ieu di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan tah mah kabehan teu meunang ngarusak
di tanah haram sing ada ya urang ya di tanah haram teu meunang ngarusak boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram urang nu halal ge nu halal teu ihram komo keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi komo di jero tanah haram urang nu teu ihram sup ka negeri Mekah ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram boro-boro hewan urang dek balik bil barokah cek urang nyokot batu Mekah ye abe aing kabarokahan dibawa ku urang ka dieu wajib dianterkeun deui sing hade eta teh ulah barokah sia dianterkeun ka ditu masyaallah teu meunang nyokot batu teu meunang kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin atuh meuli mah masalah meuli mah iman nu tanah haram teu meunang dibawa ku urang mun kurang dibawa anterkeun mun teu bisa anterkeun titipkeun sia ka Mekahnya ampurannya udah aing bageula balik teh mawa batu pangadatangkeun ka ditu geus ka dieu bawa tenden bae kitu kataran barang dianturkeun teh gede sok gede hulu gede amat sih atuh berat ti aing atuh geus kitu bae teh teu aing bil barokah horeng haram teu meunang sing hade hatta ngarusak hewan-hewan nu leutik lege di Mekah mah teu meunang ulah walaupun diikhtilafkeun antara makul jeung biar makul nu bagus mah tetep bae ulah tuh kitu nya di Mekah teh ulah sambarangan putas potes tatangkalan Mekah awas ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah ai kitu mah di Arafah tanah halal tama nina tanah halal urang ngarusak tanah naon di dinya tama tanah halal ngan urang keur ihram tetep bae teu meunang ngan kemun teu keur ihram masalah mentak siga dihormati Mekah lantaran Mekah mah lain sambarangan daerah jeung negara pinuh ku malaikat di dinya tiap-tiap nolowong di dinya lah aya malaikat Mekah teh lamun kadeuleu ku urang serem mun kadeuleu ku ahli batin tapi lamun urang neuleuna make mata ieu da mah sapira Mekah nya gunung malulu nya panas nya lah teu indah bae mentak aya nu ngabandingkeun indahan mana coba Mekah jeung Jakarta atuh indahan Jakarta emang kunaon gitu di Jakarta mah loba ping-ping ka dulu sia mah kanu kitu bae si tolol eta geus kitu tah tapi lamun ieu mata batin nu neuleuna masyaallah Baitullah teh eta teh hiji batu di sorga Hajar Aswad lain sambarangan nu ngabangun Baitullah teh adalah Kangjeng Nabi Adam memeh Kangjeng Nabi Adam malaikat Jibril gini diawali ku malaikat Jibril baheulana ya Allah inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat hudan al-ayat nah ilah Mekah nah ieu bakeur carita ahli-ahli batin cak Kangjeng Nabi mun hayang nyaho tiap-tiap lolong kerang Mekah eta malaikat urang lamun inget ka dinya inggis di Mekah teh inggis didalekeun ku malaikat aya ka mana sih ayo ka mana ka pasar cek malaikat teh siapa ka pasar mah dulu meuli naon teko cek malaikat teh teu butuh jadi buat nginum sia mah meureun waduh gede teh leutik gede gede amat meuli teko na sia mah atuh beteng sia mah meureun cak malaikat teh dideulekeun ku malaikat diseksarikeun ku malaikat teh diseksarikeun masyaallah tapi barang balik ka Indonesia dibawa jadi bikeun ojang bikeun cak malaikat teh bagus eta urang Inggris siga de Mekah teh masyaallah entek lamun aya kafir asup ka Mekah jo anjing hideung dikerek kebae ku anjing cing hade jelema munafik eta digonggongan anjing we tah jalan ke Ziyad Sud eta anjing loba jasa di gunung kong aya jelema ditutur-tutur bae ku anjing orang Indonesia dituturnya nyilek deui anjing gong kitu bae tah nya lompat anjing lompat terus bae mangkani luhur imahna di ditu dituturkeun anjing bae eta teh berarti bermasalah ibu daki ku anjing mah kaambeun eta lain sa anjing-anjing malaikat
sing ada. Masya Allah Mekah teh luar biasa. Kudu ditekadkeun deui di Madinah. Setiap Madinah hiji maloba malaikat, kadua kudu boga perasaan setiap lolongkrang eta pernah katinca ku Kangjeng Nabi. Setiap nu pernah katinca ku Kangjeng Nabi timbul malaikat. Kitulah tekadkeun ku urang Madinah lain sabarangan. Jelema nu geus datang ka Madinah mah ka sorga bae geus pokona. Cak Kangjeng Nabi manzara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Ya Allah, saha jelema nu datang ka kuburan kula sabada wafat kula geus pokona mah wajib ditulungan ku kula. Ya Allah ya Rabbi, atuh urang unggal salat asyhadu an la ilaha illallah nunjuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tah urang teh endeu kadinya ka kuburan nu urang sok dibabaca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad engke mah datang. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah teu maot. Teu maot Kangjeng Nabi urang datang ka ditu teh, "Woi, dadah," cak Kangjeng Nabi teh. Aduh, di dieu ge aya nu ngadadahan Muhammad. Ayo Muhammad, Muhammad tukang cabe je itu mah. Ya Allah, ya Rabbi, na urang kuari sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal Ka'bati teka deuleu Ka'bahna begitu urang gok di Mekah ieu horeng Ka'bah nu sok dibabaca ku urang. Ketika urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ieu horeng makomna Kangjeng Rasul teh. Tekadkeun sepanjang jeung salebar Madinah pernah ditincak ku Kangjeng Nabi. Munut pernah ditincak ku Kangjeng Nabi unggal dampalna nimbulkeun malaikat. Berarti pinuh deui bae ku malaikat. Kitulah ahli Allah nyaritakeun tentang Mekah jeung Madinah. Ulah dideuleu ku mata ieu tapi deuleuna ku mata ieu. Numpuk wali-wali Allah di Mekah. Neuleueun nya ka urang. Bagi jelema nu boga adab kadeuleu ku wali. Sok didegeutan ke ku wali. Sok didegeutan. Tak sing ada orang mun di Mekah aya nu ngadeuketan set. Oh, cek urang ieu asana wali. Ieu asana ya urang keur salat nya ngadeuketan. Beres salam Noel ka urang. Oh, japenta-penta ieu mah lain wali atuh ieu mah. Aya nu ngadeuketan tukang menta-menta. Ya Allah ya Rabbi badiyam balighul Ka'bah sebagai hadiah anu kudu didatangkeun ka Ka'bah ka daerah tanah haram. Pencitlah di tanah haram, sedekahkeun ka fakir miskin tanah haram. Teu meunang ku urang dipencit di mana bae. Misalnya di luareun tanah haram tidak bisa. Wala yajuzu ayyazbaha haitsu kana. Di tempat mana bae di tanah halal teu bisa. Dinasabkeun kana lapan bahadian eta dapat baligo eta jadi sifat dina lapan samemehna hadiam balighul Ka'bah. Ieu mah tukang maca alfiah ieu mah. Sanajan didopatkeun kana lapan Ka'bah lantaran idopatna eta mah sakedar idopat lapan dahungkur idopat lafziah tamala tufidu tarifan teu medahkeun kana tarif anu geus gaji mah nyaho. Anu pernah masantren mah unggut-unggutan. Oh iya betul. Mentek mun aya nu dijejereun unggut-unggutan tanya, naon sia? Poho bu. Aduh. Namun urang nyaritakeun idopat aya idopat anu maedakeun kana tarif lamun mudhof ilaihna ma'rifat model kitab Zaidin gulam Zaidin talapan kitab diidopatkeun kana lapad Zaid lapad gulam diidopatkeun kana lapad Zaid lantaran mudhof ilaihna eta ma'rifat geus eta idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad Zaid maedakeun kana ma'rifat. Lamun mudhof ilaihna ieu adalah nakirah maedakeun kana taksis gulam rajulin kitab rajulin ta eta teh idopatna lapat kitab atawa lapat gulam kana lapat rajul lantaran rajul teh nakirah geus maedakeunana kana taksis geus idopat teh aya nu maedakeun kana tarif aya nu maedakeun kana taksis aya nu teu maedakeun kana tarif teu maedakeun kana taksis mana ieu
tuh tadi ngodok iya ya mantap kurang kudu rajin kudak kodok tuh kapangi orang iya ngodok dopat seetik tabongan di dia aya mana bungan di dia aya cenah cek di dia ya maliana itu patahu lapsiatun latupidu taripan temedakeun kana tarif temedakeun kana tasis nu sabener nama ieu mah lantaran ieu mah idopat isim sifat didopatkeun ka mana bae ge henteu ngarobah kana kirohan geus ana teu ngarobah kana kirohan tetep bae teu maedakeun kana tasis teu maedakeun kana tarif atuh pan didopatkeun abeh hampang sungut doang tuh kos gitu mantak ngaji mondok atuh mondok jadi ngeunaheun mondok we ji jaheunya mondok teu beja ka ditu kana di mana naon bapana mondok lah kurang emang mondok kiai ganitan mondok aing kabita jasa ka kiai ini mondok bae doakeun bae nya tuh aya di imah ribut bae mondok jadi lain dek ngaji nya menyilib orenganan orang keribut betak besi aya aki-aki mondok lain dek mondok nama nyilib Masya Allah guys aya babna dina alfiyah mah bab idofat Masya Allah aya nu salilana maedakeun idofat teh kana taksis bae teu maedakeun kana tarif salila alam dunia aya kos kitu nya atuh geus dibagi-bagi kos naon kos idofat talapat gairu idofat talapat misu model tadi tah mislu ma qatala minan na'am lapat misu lapat gairu jeung reng-renganana atuh geus diatur-atur ku ahli nahwu asal urang geus ngaji alfiyah bae pokona mah maca kitab teh geus pokona ngeunaheun bae moal aya salahna jelema lamun geus ngaji alfiyah maca kitab moal aya salahna moal kajen teuing salah kajen teuing kos teu salah hi atuh kos teu salah sapira nu ngahareupan lagi anu teu ngaji ieu itu geus bae anu ngadehem ge minal ardi salah ini minal ardi hiji deui du berarti minal ardi tilu salah keneh bae oh berarti ulah di eraban minal ardi goblok sia ardi sia dehem ka aing aduh dehem ku aing teh di eraban ge dehem keneh bae goblok sia ieu tuh aing mah keur batuk bae oh batuk bae sugan aing ngadeheman aing aing nu teu ngaji mah ngagibeg aing nu ngadehem ge eta teu ngaji karana aing nu ngaji mah minal ardi minal ardi dehem deui sia cabok sia ku aing ya tuh aing mah batuk oh batuk sugan teh ngadeheman aing teger aing nu ngaji mah jika turu ngaji mantep ke moal aya salahna moal bae kajian kukumah ge sangkilang salah teu katara atuh aya bae aya salah teu katara bae dicepetkeun ku nyer macan aduh beres yes pokoknya mun minta ulang deui ya ulang deui orang teu bisa hai kiai mah moal eleh ku murid ya mana eleh dongeng kiai mah ya kiai samar-samar maca kitab sedangkan aya murid ada pinter sada samar murid nu pinter kan jangan baca mama didengekeun terus padahal makunya ada dicoret beres pinter sia pareng eta mana guruna coba nyana keur ngaji ka murid atuh elehna bae pokona mu guru mah des alhamdulillah datang ka imah mah ada si eta cek ngana teh tak lamun murid ditah maca berarti guruna teu bisaeun eta aduh ya Allah ya Rabbi geus macem-macem bae guru politiknya tapi di Banjar mah titah maca ku ayah teh bisa ayah mah nyahoan bae deui ayah teh nu mantak disebut min jumlatis sholihin di antarana kieu mun maca kitab teh patumuin ayah bae di tukang padahal mah di tukang hajina si santri hees nu hees ditunjuk ku nyana Udin
aduh saking aing mah geuning nu mantap di tukang ge tunduh waduh eta aya masanya jan dihareup peureum bae panjenengan mah kitab dari sekolot ongko ke ditu jadi nu hees teh dititah maca nu mantap tilok anu hees ngaji teh aing bisi dititah pan kudu engke jadi dia bakal aya ulangan ya lamun nu bisa tuh balik anu teu bisa tuh disetrap gitu ceknya aing mah ning disetrap dibere dahar ku kiai eta aya tiap hari batak datang ka kuari unggal pesantren teh titah maca nurutan ayah Banjar almarhum almaghfurlah masyaallah ieu mah keur carita-carita idopat saeutik tahliana idopatahul lafziyah la tufidu ta'rifan masyaallah mantap kaditu na ge teh mawa soal bizal mudafi mugtafar ilmu silat bisa nikah jadi syarat dan selanjutnya lantaran memang eta mah lafziyah ala kadar. Kemudian mana ilam yakun lisain mitun minan na'am lamun buronan tersebut aya anu ngabandingan tina sato ingon-ingon kos kumaha kal usfur wal jarad seperti manuk piit jeung simet pan eta mah eueuh ngabandingan jelema ngaburon benang piit jelema buburon menang simet eta kumaha eta pan eta mah eueuh babandinganana eta mah tah na ieu mah pa alaihi qimatuh hargana bae harga piit sabaraha deut sedekahkeun harga simet sabaraha deut sedekahkeun di tanah haram tuh ku ulah-ulah na ngarusak jeung ngabunuh dina waktu keur ihram ngebunuh hewan-hewan masyaallah mentep dijelaskan carana jang kena sanksi jang nu kena sanksi kayak berarti bisa tilurupan nomor kahiji tadi teh ku Gusti Allah dijelaskan carana fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am nomor kahiji mun aya jelema ngabuburon keur ihram eta teh kudu dibayar ku hewan hingon-ingon nu sabanding jeung anu dibunuhna nu nyahueun soal babandinganana adalah jelema nu maher dina urusan kehewanan tanyakeun engke ka urang Arab urang mah kuari geus teu kudu nanyakeun kang urang Arab tanyakeun di Fathul Muin tanyakeun di Riyadh tanyakeun di berbagai kitab-kitab fikih geus numpuk di dinya meunang nyatetan para ulama alhamdulillahirabbil alamin nomor kedua na kafaratu ta'am masakin atawa teu meuli hewan tapi ieu mamayar kaparat bae jazana teh na eta mere kadaharan ka para miskin-miskin sakumaha saharga hewan anu ngabanding andai kata tadi teh ngabunuhna teh manuk koswari atawa manuk onta eta teh pan sabandingna jeung onta berarti harga onta anu bisa dipake nebus eta teh anu bisa dipake korban atawa dam berarti nu geus manjing kana kitu korban 10 jutaan mun munding 10 jutaan mun sapi 10 jutaan make hargana bae make duit kafaratun ta'amu miskin kuari bapak meuli beas bae bagikeun ka fakir miskin Mekah dua nomor katilu awadlu zalika syama atawa moal make hewan nu sabanding moal make hargana kuari bandek make puasa bae mangga bae make puasa jadi 3 carana pek bayar ku nu sabanding mangga dek make harga bae harga nu sabanding mangga dek puasa bae heg bae puasa kudu sabaraha poe kiai saleter sapoe berarti lamun 10 juta bagikeun 10 juta teh berarti 10 juta sabaraha leteren eta 10 juta coba mana tukang beas ngacung
10 juta teh sabaraha ton ayo kitu bae heulanan 10 juta hayang nyaho coba ieu coba nama lamun 1 ton teh sabaraha duit kuari udah isi dan itu tukang beas 1 ton sabaraha duit 4 juta 2 ton 8 juta berarti 2 ton setengah kan 2 ton setengah teh sabaraha liter atau kilo bae kilo berarti sabaraha ribu imanya 2 ton setengah teh sabaraha kilo barodo kabeh heran aing mah hah sabaraha kilo 2.500 maknya setik amat hah sakintal sabaraha liter 100 lamun 1 ton 1.000 berarti lamun 2 ton 2.000 mun 2 ton setengah berarti 2.500 liter lah cerita liter berarti 2.500 poin kaburu modar sia kaburu modar Masya Allah kiai cenah ieu mandeg puasa bae teu boga harga mangga aja lamun teu kaburu tah puasa teh kakarak ge 1 tahun atau 2 tahun 2 tahun teh kali 360 kakarak ge saparona berarti kan insan saparona ge taeh teruskeun ku anakna cak anakna sial aing lain dititipan harta puasa goblok ya abah Masya Allah Nayalaliyazuq wabal amri numantak Gusti Allah ngenakeun sanksi ngenakeun jizyat ngenakeun babales bagi jelema nu keur ihram mun ngarusak lantaran eta teh kapan larangan sobar atawa henteu sia andai kata teu sabar make jeung ngarusak dikenakeun sanksi sebab nabrak larangan setiap nu nabrak larangan pasti kena sanksi nah supaya karasa liyahu qawabala amri supaya ngarasakeun kana beratna siksaan babales urusan nabrak larangan nu mantap ke henteu termasuk teu manusiawi ja Allah geus ngalarang nggak asal cak awak itu bae aya hikmatna ulah kieu tolak 3 jadi hiji lantaran keur marah lamun tolak 3 jadi 3 berarti tidak manusiawi cabok beungeut mah kos kitu mah sungutna jebeokeun habak sakalian ngejebeo itu tidak manusiawi cak saha tidak manusiawi ieu teh kepenuh mantap manehanana ia dikenakan 3 jadi 3 bakin kubro teu menang balik deui dengekeun takut seuli para depan mui beusi ngajadikeun 3 jadi hiji sing ade ulah nurut sia 3 supaya non liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun nabrak beratna larangan kos kitu teu menang sambarangan rumah tangga teh kapan supaya harmonis ulah sacuam-cuamna ieu mah bentrok saya teh kolak sia ku aing emang dititah kos kitu sok raja amat sih sok hebat amat sih salaki asal deut ribut tolak sia ku aing geus 2 asal ribut bae saya teh balik sia ka itu babur ka imah buah ka moyang sia pan eta teu beres eta kos kitu eta coba eta isuk-isuk mah dicarekan magrib diusak-usak goblok nu teh coba buktina kunaon air ribut kadenge ku tatangga gudumbrang godombrang aireuneuh terus ada teh beres eta kos kitu awe derajat ngaranna uyuhan bisa ditumpahkan gitu pemajikanna kamari ribut tadi ribut penting subuh baseuh deui buhukna heran aing mah atuh meureunan pareureum bae nu di luhur mah nu di handap bae utek-utekan meureun Masya Allah tak iya ulah sacuam-cuam lah tuh mantap dilarang ku Allah untuk supaya rumah tangga tetap stabil jeung harmonis marah mah marah bae omongan tolak mah udah dikeluarkeun hiji bisa rujuk 2 bisa rujuk 3 diancam ku Allah liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah ieu keur carita larangan mah lain ihram bae ngabunuh
ieu bae ge ku ari urang diharamkeun riba tapi ngaji mah ngaji bae pan ngeridit mah terus bae deleukeun tungtungna deleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyerian ku sebab ngeridit anu diborgol ku sebab ngeridit ngawarung atawa noko anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awal mah saeutik anu ribut iyalah liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusannya nabrak larangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu sing hade lamun urang nabrak larangan di akhir lamun teu katobatan pasti bae ku Allah dibere lauk nyicipan ieu teh anu mantak lamun cek ahli bayan mah ieu teh termasuk kana isti'arah isti'arah bil kinayah berarti majazna ieu adalah majaz akli mata wujida majazun akliyun wujidat isti'aratun bil kinayah nah lantaran kok ieu make liyazuko ai zauk mah biasana kana kadaharan berarti di dieu teh ngaisdadkeun makna fiil lain kana parantina liyazuko wabala amri kok ieu teh wabala amri teh diakurkeun kana kadaharan ja isnadna zauk mah kuduna kana ta'am kana syarab urang mun ngadahar barang ngadahar kadaharan kumaha rasana tazaok tangarana ta cicipan coba oh amis cicipan coba oh pahit cicipan coba oh panas eta zaok ari ieu mah ieu siksa siksa mah lain zaok kuduna tapi di dia dibahasakeun liyazuqa wabala amri mentak wabala amri disarupakeun kana ta'am dina pada lantaran karasa walaupun ari zauk ta'am mah karasana kuleta ieu mah karasana ke kasakujur awak siksa mah ieulah majaz bil kinayah begitu ka harti bae kudu teu ngaji mah kitu amat teh ngajinya itu mondok mah hese bae kajian kumaha ge nah ieulah afallahu amma salaf lamun nu baheula kungsi ngalaksanakeun memeh diinstruksikeun ku Gusti Allah padahal mah Islam teh geus aya haji geus dilaksanakeun ngan encan turun ayat ieu ketika manehanana ihram pernah ngabuburon ta ieu kumaha enggak pernah ngabuburon pernah ngabunuh hewan liar memeh diinstruksikeun afallahu amma salaf nu geus dilaksanakeun ku para muhrimin para ihram jelema nu keur ihram nyana ngabunuh memeh turun ayat ieu dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kumaha lamun ku ari geus turun ayat ieu haju aya larangan dilaksanakeun bae wa man ada fayantakimullahu min saha jelema nu ngaliwat wates padahal mah geus turun ayat ieu larangan bagi jelema nu ihram teh ngabuburon ngabunuh hewan tapi nyana ngalaksanakeun bae awas fayantakimullahu minhu Allah bakal nyiksa ka eta jelema dikenakeun sanksi nu tadi teh mun dilaksanakeun amat mun teu dilaksanakeun di akhirat bakal dikenakeun siksa wallahu azizun dzul iqam sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngalaikeun kana seluruh urusan makhlukna zantiqab anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya bahkan lain di akhirat bae di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah nyaritakeun soal deuk datang siksa darareukeut jasa. Lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nu teu salat. Oh hambalaya.
sadesa sabara ribu nu salat bisa dihitung, sakecamatan sabara ribu nu salat. Kemudian anu riba, anu zina, masya Allah tiap aya perumahan dirinya lah dijieun ajang perzinahan jeung pemabokan. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Geus lain rahasia deui. Geus lain rahasia deui, setiap aya perumahan dirinya lah dipakai ajang permaksiatan. Didinya lah dijadikan ajang permaksiatan, minuman, zina, judi, bahkan dibuat gereja. Iya mentek kaharepna ka dieu ka urang, wallahu alam. Sumarekon datang ka dieu terus ka Kendal ka ditu sabaraha ribu nu bakal dibebaskeun. Kuari mah ngeunah bae, bebaskeun, meuli motor bebaskeun, meuli mobil bebaskeun, nyieun imah bebaskeun, kawin deui gampang. Tapi engke deuleu Tangerang Sumarekon nu aya itu, Bumi Serpong tingali di ditu. Menjulang anu luar biasa. Tah bagi jelema anu urusana mikiran agama mah geus kapikir kumaha engkena tah sih. Kuari mah jelema anu calo mah komo, lurah mah komo, nu jelas mah bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit. Hanya keuntungan sejenak tapi kadituna. Kuari urang masih keneh loba kiai nu ngabimbing nu rada baraner kadek isuk pageto. Kiai nu lalempeng geus areueuh, tinggal kiai-kiai Golkar nu araraya endek dikamanakeun jelema. Ieu anak incu urang teh kuari sedih boga anak. Nah, meureun maneh teh bakal anak, boga anak dek boga incu. Maneh teh di zaman incu mah kumaha meureun. Teh ieu teh urang geus sulit, mantak loba geus dititip-titipkeun kolot teh sing hade. Saya kudu ngaraji, kudu masantren. Kuari geus loba di Jakarta ge kula lain ta minggu kamari. Eta geus boga pikiran kos kitu. Jelema-jelema gede teh geus rada warasiat ka anakna mantak ngomong bakal loba nu masantren ge. Nyana khawatir ka hareupna lain lalagaan ieu mah. Lantaran pemerintahan urang geus pemerintahan Amerika. Tingali Freeport. Freeport teh kajenting parae. Orang Papua tetep bae. Presiden sugan bisa menangani henteu. Dialog demi dialog. Dialog makin dialog aya ujung pangkalna naon sebab geus dikuasai ku Amerika nyanana diwewelan kuari sabaraha puluh nu korban bakal selesai moal lantaran geus dikieu ku Amerika termasuk di negara urang mandak jelema gede kuari geus wasiat ka anakna di zaman incu mah bahayana gede jasa wayahna pasantrenkeun. Nya pasantren teh teh geus sukarolot teh geus loba nu ngaromong kitu. Nyana teh geus deuleu meureun ka hareup bakal nepi ku bahagia. Di Jakarta dibangun seperti kitu mall-mall dan lain sebagainya di deuleu ku matanya meureun walah ieu mah bahaya jasa. Mun kamari ieu mah jelema masih keneh ararisin sadengkul keneh make calana ditekeun saeutik kana pertengahan pingping. Kuari mah di Jakarta teh geus tinggal saya ngomong lah iya aduh coba eta kaos tadi kejerokeun calanana nu sakitu teh beubelah nage kadeuleuh masya Allah tinggal caki haji be alhamdulillah Lailatul Qadar datang goblok betul Allah jasa neuk kumaha deui komo ka hareupna lamun kamari mah kamari ieu jelema ieu dekat jablay teh jablay susumputan neuleup fotona doang kuari dipintonkeun di kaca diputerkeun bari sataranjang masyaallah deuk kumaha coba sekali-sekali dong ke Jakarta naudzubillah min zalik wa min zalik masyaallah ieu Indonesia karena dicekel kurang Amerika kos kitulah mana adaban Al-Qur'an mana adab hadis menghina ka Quran, menghina ka Allah, menghina ka hadis, menghina ka Kangjeng Nabi. Urang teh terhina kuno kos karara itu, kuno mabok urang geus dijejeleh geus dihina. Kuno korupsi geus dihinakeun, kuno riba Quran geus dihinakeun. Komo kuno kos karara itu. Deuk kumaha ka hareupna? Nauzubillah min zalik na ieu besil liyazuqa wabala amri. Allah teh cek Allah teh ku aing kena karasaeun nya lantaran nya nabrak larangan aing geus teu samar deui tsunami puting beliun kemudian gempa banjir lapindo deuk datang ka iraha wallahu a'lam
geus sabaraha ribu manusia anu terdampar anu teu puguh nu tanggung jawabna saha nu kudu tanggung jawab kehilangan harta tanah rumah dan lain sebagainya tuh iyalah Indonesia teh kos kitu siga aya pemerintahan mun di pajar eueuh ja aya bungkeleukna di pajar aya loba nu terdampar teu diurusan geuninganna ulah-ulah masalah gede ribuan kitu eta bae masalah anu ngan saukur kabanjiran imahna beak nyana numpang di desa tuh nu nguruskeun tetep bae kudu nyana keneh bae kudu nyana nu upaya eueuh bae upaya-upaya pemerintah anu bener-bener karasa ku masyarakat ieu mah keur carita ungkapan nyana ja urang mah alhamdulillah ku ari ungkapan nyana ya Allah ya Rabbi ceurik batinna sampaikeun ka loba jelema nu geus teu ngaku ka nagarana negara aing padahal mah ieu tapi kok aing kos kieu amat loba jasa mendak azab turun ti Gusti Allah nah ieu teh menantang azab Allah lantaran urang-urang keneh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yu urang upayakeun rapi lantaran aya malaikat di dieu jeung para wali anu ningalikeun nah ieu teh kenyana nu usul ka Gusti Allah padahal Allah mah teu kudu kitu nganta mah geus jadi sunnatullah we kos kitu tergantung kumaha urang uhilla lakum saydul bahr wallahu a'lam